Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui nya para mitra sareng simkuring Encing Adnan anu baris ngalajengkeun cumarios dongeng Munjung Gondoruo. Nyaeta dina seri katilu ieu teh para mitra. Nu mana tadina mah judulna teh Gondoruo Kebon Tihu. Nanging dumeh ditaliti langkung cocok judul nate nyaeta Munjung Gondoruo. Kukituna para mitra tong kirang-kirang ngahapunten Kancing Adnan nya. Oge bilihna aya kasamian dinanami tempat gelar sareng sajabina simkuring nyuhun dihapunten. Numawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka kuncing etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Nya supados tong yang kolong ting kana waktos mangga dikawitan wae maoskeun deui kana cumarios Munjung Gondoruo dina seri katilu. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, Nyi Karisem anu kaleresan hudang jeung ningal harita jeritna Mang Otas anu keur kekerejetan digegel urat beheungna ku Gondoruo teh anjeunna lajeng ngajerit tulung-tulungan para mitra. Tulung, tulung, Kang, tulung. Gorowok Nyi Karisem nukung si ningal ka makhluk Gondoruo anu nuju ngagegel kana urat beheung salakina. Atuh teu lami kitu si Gondoruo teh ngaleungit harita keneh para mitra. Nya atuh jelma anu ngadangu jeritna Nyi Karisem khususna para tatanggi anu caraket rikat muru ka bumi Mang Otas. Gimbung jelma teh silih ti heulaan nyaeta ningal yen Mang Otas kantos ngantunkeun ku peda digegel ti corona ku Gondoruo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangga para wargi urang bantuan layon Mang Otas ka pasemahan. Dupi Nyi Karisem tiasa dicarioskeun kunaon Mang Otas tiasa kieu nyi. Taros Mang Kasdiman salaku tatanggi caket harita nu cobi nenangkeun hate Nyi Karisem kiwari. Disarengan ku Binoyo Nyi Karisem dikekeupna. Sumuhun Nyi Karisem sing sabar. Nanging cobi Nyi Karisem teh jelaskeun naon saestuna nu geus tumiba dugi Mang Otas teh tiasa janten kitu geuning Nyi. Ceuk Binoyo ngiring naros ka Nyi Karisem harita. Gondoruo bi, aya Gondoruo anu ngadatangan kami dina kulem. Lilir-lilir kuring ninggal Kang Otas keur digegelna. Tembal di Karisem harita nyaritakeun naon nu geus ditinggalna kiwari dugi salakina ngantunkeun. Ditinggalna tina tapak ti corona Mang Otas leres sapertos digegel maung dugi ka masih ngocorkeun getih harita teh para mitra. Astagfirullah, Gondoruo makhluk teh geus jelas berarti ngalah korban oge ka manusanya ieu teh. Ceuk Binoyo katutur harita ku Mang Kasdiman. Bisa jadi Gondoruo kajajaden eta teh alias aya jalma anu munjung Gondoruo Binoyo. Mang Kasdiman tembalna dina nyangkakeun ka eta makhluk nu disebatkeun Gondoruo para mitra. Hus Mang Kasdiman tong sakawaya ari ngomong teh bisi ketimbul fitnah anu henteu-henteu Mang. Nya harita layon Mang Otas dibantun ka pasemahan para mitra. Diruruban ku kaen tapi samentawis wargi saja nyusulan ka wakil jari jeung nu sanesna
mibeja karena kejadian anu dialaman ku kaluargi Nyi Karisem Kiwari. Para mitra kaum dangu, samentawis harita di bumi Nyi Karisem loba anu keur yasinan, pawakil jari jeung Mang Wawan datang sasarengan. Ditinggalna harita teh layon ku wakil jari jeung Mang Wawan memang leres aya tapak bakotan dina beheungna para mitra. Astagfirullah, bencana naon anu kiwari tumiba kawargi urang nya Mang Wawan. Tarosna pawakil jari harita ka Mang Wawan, jeung harita oge wakil jari ge sareng Mang Wawan keluar di sarengan wargi sejen teu kakantun aya Mang Yayan sareng calik di bale hareup bari melekan. Nyaeta ngantosan waktos isuk kangge dikuburkeunana layon Mang Otas para mitra. Samentawis ieu kuring sok sakapeung aya pikiran gorengna ka manggaha pawakil jujur we kuring manya ti saprakna kajantenan Kang Diding kalengitan jenat putrana dugi kiwari musibah anu dialaman ku jenat Mang Otas taya pisan katinggal bela sedihna salaku wargi di lembur growong teh. Ceuk Mang Wawan harita kocapna janten ditembal ku Mang Yayan nu ngiring melekan. Laras pisan Mang Wawan, sejen bedanya mun sakintena manehna terang mah. Ieu mah sanaos geus dibejaan ge geumpeurna wargi kiwari anjeunna mah sakocap leta ge taya basa melang jeung nongolkeun diri keur datang ka kaluargi Kang Diding. Nya numutkeun kuring sanaos manehna jelema beunghar di lembur, tapi ari maot mah da tetep arurang keneh nu engkena teh direpotkeun. Cik atulah sing bermasyarakat jadi wargi mah janten kuring saeutik curiga naha manggaha teh beungharna ladang pamunjungan kitunya. Ceuk Mang Yayan langkung wantun keur basa carita ngeunaan ka manggaha harita para mitra. Wis tong sakarep omong Mang. Curiga menang, tapi lain kitu carana. Mun teu aya bukti tangtos jantena fitnah. Kiwari urang fokus we deui ka makhluk Gondoruo jeung kebon tiwu nu basa sonten wargi teh nimukeun urut lawun mayit jenat anak Kang Diding. Nah si makhluk teh memang cicingna di kebon tiwu kitunya. Dume ayana sesalawun mayit di ditu. Jeung naon ieu teh hubunganana ka Mang Otas dugi anjeunna jadi korban kieu. Wakil jari tembalna. Sahenteuna dina hal ieu dirina keur cobi ngaruntutkeun hiji-hiji nu aya patulatalina jeung kajadian anu geus kalangkung para mitra. Bisa jadi oge kitu pawakil. Kumaha mun cobi arurang teh atuh niliksikan ka eta kebon tiwu kangge mastikeun si makhlukna. Nanging ngeunaan Mang Otas janten korban oge kuring masih can ngarti ieu teh kunaon kada Mang Otas nu janten korban salajengna ku eta makhluk teh. Tembal Mang Wawan bari harita nyesep udu di sarengan ku Mang Yayan ngiring ngalinting bako nu Mang Wawan nu ditembrakeun harita para mitra. Aya benerna kitu Mang Wawan. Banginten moal tiasa wengi ayeuna numawi panuju aya nu kapapehitan. Insyaallah isukan peuting urang cobi keur naliksi ka kebon tiwu. Ceuk wakil jari harita. Nu geus boga rencana bade cobi naliksi ka kebon tiwu nu salami ieu dicurigaan salaku genah panyicinganana eta Gondoruo para mitra. Mangga pawakil, sim kuring mah siap wae lah kangge ngiring. Nanging nah cukup ku tiluan wae atanapi urang ngerahkeun oge ka para warginya Pak. Mang Yayan tarosna ka wakil jari. Nu geus siap bade ngiring keur naliksi ka kebon tiwu isukan peuting jeung pawakil para mitra. Saena mah cekap ku tiluan wae heula jeung oge rahasiakeun hal ieu teh ti batur-batur. Rumawi mun aya nu ngadenge bisi ngaruksak rencana.
sabab ngaranna liksik tantosna urang teh susumputan bicen tapak ngarah teu kapanggih ku manehna. Ceuk wakil jari harita ka Mang Yayan jeung Mang Wawan. Ditangtoskeun nu bakal naliksi ka kebon tiwu, dicekapkeun ku tiluan bari teu meunang heula keur dibejakeun ka batur-batur para mitra. Para mitra kaum dangu nyarioskeun di waktos isuk tangtos na poe harita geus beuki rame wartos Mang Otas maot ku Gondoruo. Teu hiji dua jalmi pada hawatos nanging hampir sadayana ngarasa sieun. Dumeh Gondoruo teh kiwari mah geus wantun ngadatangan kanu jelma hirup nu aya di imah. Samentawis kitu kaum bapa pada mulang ti pajaratan. Nyaeta reres nguburkeun jenat Mang Otas, teu kakantun Mbah Ajo jeung Mang Wawan oge. Kasambut harita ku Nyi Murni anuntos ngalayad ka Nyi Karisem salaku bojo jenat Mang Otas. Tos rengsek Kang. Dupi kopina bah itu tos disiapkeun sareng Akang di bale jero. Nyi Murni kocapna nu harita geus nyiapkeun oge kopi keur mitoha oge carogena nu nembe mulang ti kuburan. Duh Murni, geuning beuki dieu teh lemur urang beuki hareng-eng wae kuda demit. Mang Wawan kocapna bari ngahlas. Renghapna karasa nyesek. Dupi ngarasa melang lain saukur disanghareupan batur-batur nanging manehna oge sarua para mitra. Nanging Wan, lumut kenapa? Iskuning ieu mah sapertos lain Gondoruo ti bangsa dademit asli da Wan. Bisa janten mangrupi jelmaan jelema anu munjung kasiluman. Ngan kunaon atunya kedah Mang Otas anu jadi korbanna? Tembal Mbah Ajo. Harita ngiring nyarios dina nanggepan kajadian kiwari para mitra. Nyapugu bah, dupi Murni oge janten sieun. Geuning bujeng orok hungkul dumuk jelema anu keraan tengkulem ge jadi sasaran eta dedemitnya. Ngan ari curiga kana Gondoruo pamunjungan, atuh saha anu munjung teh bah di dieu? Nyi Murni ngiring tembal, ngarasa bingung oge nanggepan cara Mbah Ajo anu nyebatkeun panyangkana eta dedemit teh mangrupi kalakuan jelema anu muja atanapi anu munjung. Ah, tong wa katarik-tarik ngomongkeun kacurigaan kitu Mur. Nu mawi salah-salah aya nu ngadenge bakal teu geunaheun. Sabab bujeng Abah tuh dupi Akang ge curiga mah aya da. Mang Wawan nembalan bari nyuruput kopi nu geus kasanding ditatakan piring leutik. Saha kitu Kang nu dicurigaan ku Akang teh? Taros bari guntreng harita Nyi Murni ka Mang Wawan. Manggaha jeung Binalem nu mawi curiga teh kahiji di lembur urang mah manehna nu pangbeungharna. Kadua nu jelas mah ti saprakna kajantenan jenat anak Kang Diding dugi kiwari jenat Mang Otas ge salakina atanapi pamajikanana teh taya pisan dongkapna keur sakadar ngalayan Mur. Ceuk Mang Wawan para mitra. Bako mole dilintingna kana pahpir dilajeng ku tembal ti Mbah Ajo. Wan, atuh sarua jeung Abah pami kitu mah. Ari Abah tuh curiga geus lami. Nanging beuki ka dieu asaan teh beuki jelas wae teh Wan. Ceuk Mbah Ajo. Nanging teu lami harita teh Mang Wawan gentos anggean para mitra. Anjeunna niat bade angkat ngecrik deui nu kiwari bade ngajugjug ka kali Ceriu. Hiji kali nu maeran ka pasawahan di lembur Gorowong. Dek ngecrik di mana Wan? Taros Mbah Ajo harita. Mang Wawan lajeng misahkeun bako sakadar keur dibawana dina cangkang urut udud nu geus kosong. Sesana ditembrakeun deui keur bapana para mitra. Nyobian ka kali Ceriu bah ah. Mumpung can beurang, sugan we balik asar teh meunang lauk loba keur diidarkeun ku Murni. Ceuk Mang Wawan para mitra.
Nyi Murni harita lajeng nawisan tuang heula ka salakina samemeh angkat ngecerik. Atuh tuang heula Kang, dati isuk nembe dahar gorengan sampe akang teh bade angkat nguburkeun teh. Ceuk Nyi Murni ngarasanya jeung dedeuna ka salaki sanaos dengan saukur aya sambel jeung angin oyong ge kersa pisan keur nawisan para mitra. Masih sebeuh kene Mur beuteung akang teh dume di makam tadi kungsi dibaritankeun eta sangu huduk keur nu ngiring nguburkeun janten masih kene sebeuh ya. Ceuk Mang Wawan. Harita teu loba catur deui Mang Wawan lajeng ka paguritan nyandak heurapna disangklekeun kana tak-takna sareng kembu paranti wadah lauk disangklekna oge. Anjeunna ngaleos ka arah kali nuti imahna ukur mengkol ke arah wetan hungkul para mitra. Para mitra kaum dangu, kiwari nyarioskeun ka bumi Mang Yayan anu nembe rengset tuang jeung pamajikanana nyaeta Nyai Dayuni. Mang Yayan sanajan beuteung mah seubeuh nanging hatena ngarasana langsa sabab geus kalengitan batur ngarondana para mitra. Salaku batur anu sok sasarengan salami ieu ka mana-mana. Akang teh emut wae ka jenat otas yun. Manehna teh kungsi duduaan bareng heureuy dahar sampe bakar basa ngaronda samemehna manggihan ka eta Gondorwo. Ceuk Mang Yayan panona pelong ka tatangkalan bari nyarande dina bilik anu calikna di bale hareup. Nya kada diikhlaskeun Kang. Nu mawi Mang Otas mah jelema teh tara macem-macem nya Kang. Tara lacur, tara judi jeung adu hayam ge teu. Jenat mah bener-bener kana hal nu kitu teh jauh pisan. Nyai Dayuni nembalan ka Mang Yayan. Memang salaresna Mang Otas teh jelemana teu loba macem-macemna para mitra. Jauh yun janat mah kana hal nu kitu. Nya dipikir mah kapungkur akang seneng ngadu hayam oge janten eureun teh pas saprakna kenal jeung manehna we. Di papatahan taya bosenna ku si jenat teh ka akang. Dugi kiwari akang ngarasa obah kula-kulampa nu goreng janten ka alus teh ku carana nu mapatahan teras ka akang. Ngan ku teh sangka, duh, naha anjeunna kedah kitu nasibna. Oge naon halna deui ieu teh Gondorwo teh bisa nyasar korban ka si jenat. Ceuk Mang Yayan para mitra, bari emut ka mangsa ka tukang. Waktos anjeunna masih kene beuki ngadu hayam jago. Nah panginten pedah Mang Otas jeung akang anu geus manggihan si makluk teh basa keur ngadoker makam jenat anak Kang Diding Kang. Nyai Dayuni pek ngaregepan panyangkana nu memang leres. Kiwari kapikir ku Mang Yayan ngarasa aya benerna kocap pamajikanana teh para mitra. Nah, bisa jadi kitu Nyayun. Upami kitu berarti akang ge atuh kaancem ari kitu mayun. Ceuk Mang Yayan. Nu kiwari janten ngarasa melang oge dume saprakna ngaregepan panyangkana ti Nyai Dayuni para mitra. Atuh amit-amit jabang bayi Kang. Sing ulah tina kana nasib sarua kawasi jenat ka akang mah atuh ah. Nanging tengah aja Dayuni mikir kitu teh. Bisanya aya benerna nya Kangnya. Nah atuh janten sieun ayeuna Dayuni teh Kang bisi aya kunanaon ka akang. Ceuk Nyai Dayuni kiwari langkung ngarasa sieun para mitra. Hariwang panyangkana bakal teu nyalahan. Mun leres memang salakina diincer keur korban salajengna pedah nu geus manggihan ka si Gondorwo basa ngadoker makam jenat anak Kang Diding. Pami kitu Yun. Urang ke peuting sing waspada tuh Yun. Cobi urang ulah sare bisi lengah sapertos waktos si jenat. Urang pada ngawirid wae duaan di enggon ke wengi mah Nyayun. Mang Yayan tembalna para mitra harita kasieun teh karasa beuki nyata wae. Siga-siga bayangan pangdedeg jeung beungeutna Gondorwo teh banget aya keur nembongan di hareupeunana. Akang janten Yuni keung Kang. Nya hayu atuh Kang, kewengi mah ulah sare heulang Kang. Urang wiridan wae nya Kang.
saur Kiai Romli oge. Da santeuna bangsa nu kitu teh bakal sieun mun urang dina kayaan suci bari bibir baseuh ku nyebatkeun kalimat wirid ka Allah Kang. Tembalna Nyai Dayuni rasa jeung kamelangna teu jauh jeung Mang Yayan. Saibarat aya tali bati nu dirasa nyambung kana kamelang nu keur dirasa ku Mang Yayan harita para mitra. Tapi kayak wengi teh pan akang bade diajak ku pawakil jari yun bade ka kebon tiwu, ceuk Mang Yayan. Anjeuna emut kana rencana wakil jari basa peuting melekan di bumi jenat Mang Otas para mitra. Bade naon ke kebon tibu Kang? Sagala-gala wae Kang mah kebon tibu mangker. Mending ulah Kang. Sok mending ge kiwari akang wawartos we heula ka ditu. Bejaan akang teu tiasa ngiring ka ditu nu mawi saurkeun we atuh Yuni teh nuju muriangan antanapi naon. Lainna naon, ari Yuni teh sieun Kang. Sieun Kang kunaon? Tembalna Nyai Yuni nu banget nyaahna ka Mang Yayan para mitra. Ditambi memang manehna ge ngarasa keung lumeh ayana kajadian Gondoruo teh. Terang pisan ke wengi salakina bakal ninggalkeun manehna sosoranganan di imah janten nambih ka keungna para mitra. Atuh Yun, akang moal bisa ngabohong. Kieu we atuh akang bakal ngiring ka pawakil. Nanging panginten moal bakal tiasa nempi ka wengi pisan. Santeuna akang bisa mulang antawis jam 12-an peuting Yun. Moal dugi ka isuk. Sababan lain bagian ngaronda oge. Numawi akang ge salaku anggota keamanan lembur kada aya belana atuh keur ngamankeun lembur teh Yun. Ceuk Mang Yayan. Nyai Dayuni ge atuh teu bisa kumaha dumeh memang kapalaina Mang Yayan teh angkat ke wengi bade ka kebon tibu para mitra. Anjeuna teu rea tembal sabab mun dipaksa oge ka Mang Yayan supados tong cios ka ditu bakalna parasea. Nyantosna pami kitu kategesan akang. Nanging inget nyang Kang ulah dugi ka langkung ti jam 12. Nya wangsul enggal-enggal nu mawi Yuni sieun. Beres Yun. Beres. Tenang we atunya. Segala-gala wae sok ngarayu ka Yuni mun keur aya kahayangna angkat peuting ninggalkeun imah teh akang mah. Ceuk Nyai Dayuni ka Mang Yayan harita anjeunna geus nyanggupan keur ditinggalkeun ku Mang Yayan ke wengi para mitra nu bade ka kebon tiwu jeung wakil jari. Para mitra kaum dangu, gancangna carios teu karasa kiwari geus majeng ka sonten, kirang langkung jam 4 sonten para mitra. Mang Wawan kaleresan keur kenging loba hasil ngecerikna. Pangarepna keur boga duit di poe ieu bisa kacandak. Dumeh mun mulang si lauk bisa langsung dibawa ka warung Caas tukang deungeun, diical ka anjeunna. Teu sangka aya lamina 2 sasih kali ceriu tara dikecerikan. Geuning lauk betrik teh galedek kieu kengingna ditambi itu lundu siga keur panen pisan galedek euy. Alhamdulillah lah keur ayaan poe ieu mah hasil teh. Ceuk Mang Wawan gunemna bari ongkoh nebarkeun kecerik ka kali harita. Crub sora heurap rante bandulna teh teuleum ka kali. Ngagebrai kaayaan waringna lajeng ditarik ku Mang Wawan lalaunan. Sadepa 2 depa di si heurap teh ditarik bari digulung kana sikutna. Glubuk 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 sora lauk nu beunang ku heurap harita. Mang Wawan geus bungah deui rasa manahna dumeh keur bebeunangan di poe ieu. Dugi diangkatna eta heurap teh nya terang we aya lauk gabus kenging 7 siki. Gedena teh saleungeun budak tinggal lapak atuh di jero heurap para mitra. Walah deule gabus 7 siki deui. Aduh galedek kabeh milik ieu mah yeuh poe ieu. Geus tong hawak teuing bisi sarakah yeuh sisakeun keur pada beranak pinak deui tah etang-etang melak we ieu mah kuring mah. Mang Wawan bari harita ngabuskeun lauk gabus hiji-hiji kana kembu. Geus katawis bungah mesemna teh kenging lauk nu sakitu loba para mitra. Kembu teh karasa berat diangkatna dumeh bade kapinuh. Nyaeta pinuh ku lauk lundu, lauk betrik jeung gabus.
Alhamdulillah murni rezeki keur di imah ya. Poe isukan mah nyepengan duit mur. Geus urang balik heula. Mang Wawan bari ngupiakeun heurap dina solokan, anjeunna lajeng mulang kalayan mantun hasil anu gumilang para mitra. Para mitra kaum dangu, harita Mang Wawan geus dugi imah. Nyi Murni kalawan bunga diserahkeun lauk nu beunang loba ladang ngecerik harita Mang Wawan di Kali Ceriu. Lajeng enggal we disuntekeun kana ember dibantun ka warung Caas pikeun diical. Mur, sakantenan wina meserkeun kopi hideung nu aya gulaan teh nya Mur. Ceuk Mang Wawan nu harita bari geus mantun handuk bade katampian. Sumuhun Kang. Ieu bade dibantun heula atunya. Bade di kace aaskeun mumpung masih seger keneh. Tembal Nyi Murni bari harita si lauk teh dibantun keur diical ka warung deungeun Caas para mitra. Mang Wawan lajeng katampian nu bade ngabersihan awak tina kokotor kali jeung bau hanyir. Teu lami Mang Wawan keur mandi, lajeng wakil jari teh datang. Niat nama bade nyemah keur nyarioskeun rencana anu bade ngajugjug ka kebun tiwu di wayah peuting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning aya Pak Wakil. Nah aya peryogi naon Pak Wakil sinarieun geuning ka gubuk Abah. Ceuk Bah Ajo harita nembal bari jeung naros. Sabab Bah Ajo teterangeun yen wakil jari teh geus aya omongan ka Mang Wawan para mitra. Ari Mang Wawan teh aya bah sim kuring aya peryogi jeung Mang Wawan kangge peuting ieu. Nyaeta bade teu nepi neraskeun kocap Mang Wawan kaleresan asup ti panto tukang para mitra. Ai, geuning Pak Wakil. Tadina kuring anu bade ka ditu tos magrib teh Pak. Sakedap atunya dikantun heula ieu bade gentos anggean heula Pak. Punten Ceuk Mang Wawan bari lajeng asup kanggon. Teu lami kaluar kalayan geus gentos salinan acuk bari disarung para mitra. Kumaha Pak Wakil? Jadi ke peuting urang teh ka kebon tiwu. Ceuk Mang Wawan tarosna ka wakil jari nu memang bade negeskeun kangge peuting nu bade ngajugjugan ka kebon tiwu. Justru eta Mang Wawan. Tadi teh Mang Yayan ka bumi kuring. Anjeunna negeskeun ke wengi tiasa ngiring nanging teu tiasa dugi ka langkung ti jam 12 wengi Mang. Kituna kumaha numutkeun Mang Wawan nya? Wakil jari tembalna ka Mang Wawan nu harita ngawartosan ngeunaan Mang Yayan nu tiasa ngiring sambet ka jam 12 wengi hungkul para mitra. Nya atuh teu sawios Pak Wakil. Engke mah da upamina jam 12 urang tacan balik mah. Anjeunna ge moal wanieun ieu mulang sorangan mah Pak Wakil atuh. Tembal Mang Yayan. Bah Ajo nu ngabandungan janten naros kiwari ka wakil jari. Hei sakedap Pak Wakil. Dupi ieu teh aya bisnis. Naon ieu teh? Kada poek peuting kitu ngajug ka kebon tiwu atuh. Tarosna Bah Ajo harita ka wakil jari. Anjeunna ngarasa penasaran oge dupi gunem catur jeung Mang Wawan teh nyebatkeun kebon tiwu anu angker para mitra. Nya eta bah panginten abah ge terang wartos ti batur. Dupi kiwari teh nuju aya ka hariwangan geunaan Gondoruo. Sapali wargi nyebatkeun Gondoruo teh lumpatna ka arah kebon tiwu. Saukur kangge mastikeun hungkul dumeh kami teh penasaran bah. Nah memang si Gondoruo teh makhluk gaib asli atanapi memang kajajaden. Lumawi sugan jeung sugan. Saur batur kebon tiwu tempat pangelumpatan manehna sugan teh bisa ditoong ku kami kangge mastikeun makhlukna. Tembalna wakil jari ka Bah Ajo harita para mitra. Janten Bah Ajo ge geus terang maksad jeung tujuan harita. Dina gunem caturna antawis Mang Wawan jeung wakil jari. Tah pami kitu. Nya aya saena Pak Wakil. Lumawi memang kuring oge. Curiga mah aya ti kapungkur teh Pak Wakil. Nanging teu meunang bukti wungkul. Sanesih memang kuring jaya atanapi kumahanya nanging pan benten ari ngaran kolot mah curiga teh aya dasar kanyaon nu teu bisa dijelaskeun da. Ceuk Bah Ajo nanging wakil jari masih can ngertos dupi ka saha curigana Bah Ajo teh ditujukeunana para mitra. Ieu Neng Nong para mitra. Dongengna kabujeng Neng Nong. Nya insyaallah
Urang lajeng kendai cumarios munjung Gondorwona dina seri kaopatnya para mitra. Sakitu anu tiasa kapihatur dina ayana, sim kuring encing Adnan nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.